sugan aing supa bide. Aduh, naon? Ulah kaget. Sia batur da katur kaca. Gitu kumaha? Dia. Geus pangi. Geus pangi. Ajeng musuh. Geus pangi. Geus pangi. Geus pangi. Lagu naon teh? Alamat palsu juga nama. Sia saha ngaranna? Ngaran dewek? Ieu. Boy. Wah, teu mungkin anjing. Oh, si Boy. Boy mah banyak boy pegek sete. Dan boy na ditenggar munding jadi kieu. Oh, pantes kayak gitu mah. Itu kuring, heeh. Nikita Willy. Alah, paingan cantik itu. Aing ngaran-ngaran nama keren dengan ieu beungeutna jiga bebegi ieu. Bangsa ayeuna ku aing bakal dipetik pati dia nyawa. Modar sia. Sok hayang nyawa dola. Naon? Ini sia. Sia. Warni bener Sok. Hei, naon sia? Didinya ulah jumago ka jelema ieu. Wah, jelema bahaya. Kitu kumaha? Berbahaya. Ia jelema teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumur hirupna can nyahoeun digerti serangan. Pecakan sirana dagor kulingis. Kuat modar. Ya kan kuling jago kitu mah. Kumaha mun jagur ditinggang kulingis aing teh. Modar sia. Sok aya nyaho. Berjuang mati-matian. Ya, sia. Modar ayeuna, Sok. Ya. Aduh euy, sahan euy. Ya. Hai. Wes hebat euy. Wah. Amun eueuh kitu tah. Silaka aing. Hebat euy. Cacak ditengah sakali oke tapi ngajongkenang sia mah. Nah, can. Dewek mah ditengah di deuleu ku aing mah. Percaya. Teu mungkin. Di tengah mah nyeri kabeh oge uri deuleu. Dewek mah di deuleu. Wah, teu mungkin. Sok pecakan. Bener. Sok. Ya. Kuat. Di tengah di deuleu aing mah. Wah nyir, euy. Kuat. Hebat euy. Pamana sia? Ieu tukang. Eta geuning. Lieur sia di tengah di deuleu. Wanyaan ieu. Teu Banten ieu. Hese. Lihat ieu. Jika kerewedan lihatna. Sia teh nganalogikeun teh ka mana karep wae atuh. Di tengah di deuleu aing mah. Di tengah di deuleu. Di tengah di deuleu. Di tengah di deuleu. Pap. Kunaon sia? Geus teu puguh di deuleuan aing duh. Eta gede hulu teuing siana atuh da. Alah. Sia. Ayo sia, alah anjir. Ya. Oh sia. Wah. Sok. Ya. Moal bisa goblok sia. Ye. Modis tuh. Tegengeng men eta. Anjing. Modis. Sia teh. Astagfirullahaladzim. Meni gacor sia teh. La ilaha illallah. Neki kitu. Aduh, ampun teuing sia. Bujur teh. Alah, kumaha we ameh leupas aing. Kumaha we jali mah. Sia mah kitu aneh kitu teh. Kitu teh aneh maneh mah.
Aneh kumaha? Naon aneh. Da dewek mah hitu teh bau sia mah hitu teh bau sangu. Aing mah dahar sangu hitu teh bau tah sia mah hitu teh bau bau sangu. Buang ngadar sia. Ugu da gogok goblok aing deh. Modal sia sok kayaknya. Modal enak sok kayaknya. Ya, ya. Aji deui. Toke cang leuna hebat euy. Oh, kaing teh atuh. Ya. Ya. Aduh. Hebat leuy. Awas. Anjing sia teh. Abang Mun nampu we eta peureupeuna irung aing. Abang diantep. Atuna sia teh mah jeung ditahan beuna oge. Kaki satu. Mun geuleuh aing kana nasib aing bisa nahan maneh. Nah, atuh kurang latihan kitu teh. Heeh, latihan bularas ka itu tuh. Kalau digede-gede bisa gede hulu ah. Ya, tuh, weh. Ayolah, anjing euy. Hebat euy. Ya, tuh, weh. Ya, anjing leung kene aing diteungeuh di batan didegung-degung meusi teh. Budaya beleguk si teh. Asadina. Budaya kumaha ngadegung ke sirah? Urang teh harus memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Oh, berarti kita mah didegung-degungkeun masyarakat teh. Heueuh, pan ngalestarikeun budaya. Teu teu ka hati ku aing ge. Heeh. Wah, aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hilang sudah kehormatanku. Aduh, dikitu si anjing. Meni tanpa ampun ka aing. Aing keur kieu dikitu si anjing. Aduh, kumaha mun nyahun indung bapak aing sia? Hah? Aya bahan diusir di imah aing. Gugurkeun sia goblok. Nah, kanjing digugurkeun sia teh kakara aing ge. Heeh, bieu jadi beuna ge. Kurang ajar ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah didegungkeun di kitu si anjing. Mun nyeri hate aing. Aduh, nyeri handap nyeri luhur aing deh. Alah. Nasi teh mun digandeng goblok atuh meni preke kitu. Mata ganas. Enggak, aku enggak mau. Aku tidak mau mengulangi hal yang sama. Aku pengen gerakan yang baru. Goblok, kita kemana karep bae sih ah. Ya, aduh, Gusti, Di tukang nah. Ternyata ada pintu belakang. Aku gak kuat, sudah gak kuat nasib aku. Ini gandeng bisa dijurig ah. Geuleuh aing ngadengan ge. Ya, ye, buru atuh. Aku gak kuat ya. Mung goblok sih ah. Ya, sia mah aing geus pasrah henteu sia mah. Ketagihan. Ketagihan deui nya. Oh.
geus pae si goblok. Heeh. Kawan kene. Siap ning. Paingan tarik ninggeuna kain teh. Si monyong teh. Pagi. Aing keur anteng di dalam atuh. Mengamati kagungan pangeran. Anu ieu. Kawan. Anjir nepi ka hidung gitu. Cek aing mah di kolornya. Buta bencana. Ai eta koneng naon? Hei anjir busiat. Hei. Syah. Paingan meleding dah busiat geuning. Heuh. Naon Deuleu ku si laing. Naon? Busiat. Busiat. Mana ya? Heeh. Paingan teu. Nu kieu mah lain busiat atuh. Busiat mah saeutik. Ieu mah nepi ka gelempengan kieu ieu mah. Heuh. Nepi ka jiga lelek koneng kieu. Naon goblok si teh ditoal-toal kitu. Lumayan yang eupan ieu. Di balong teh loba lauk beukieun nu kieu teh dologra. Tawes. Naon Kang? Setan teh bawalakeun kana bibir aing. Untung seungit. Alah, urang piceun ah. Gerak piceun. Jauh dinya tuh. Berjuang mati-matian. Giri lusilan paingan. Giri hatina gunung. Lusi cacing. Paingan tersangka serbuk samerang nyamuk. Nepi ka paburan tak tam-tama kaula. Tam-tama, inge. Mundur. Tepi sing harapan paing. Tandingan masa. Oh
Udang sia. Udang. Ya. Benang jang. Benang. Belah mana? Tidur. Diadep. Harap. Ini cu. Ya. Jauh kayaknya jadi ya. Jauh. Seberapa pengkolan deui? 2. 2. 2. Nepi gening. Hutang pati bayar pati hutang bayar di podaran bae sia. Kadunungan. Naon ya kan? Tempo ini ngeul teh. Kadunungan. Jadi jaku. Kaagan we teh. Heeh. Keundangan melaga sawahna tuh. Lain masalah laga teh sopan sia teh. Muji. Sini amak. Halah benang agan. Benang mabuk. Ketemu. Mau dibabuk da wala moal ah. Pada pasti ka aing ngababukna sia mah. Nah itu aya pametong nitah atuh gitu mah. Bisa apa? Di kumaha teh agan nepi ka 6 ruh kitu. Dikepret. Lan Dikepret. model kepret abdi keur ngorak kitu pisan teh. Pasang ngepret naon. Waduh. Mana we teh keur nyatu sia teh. Basa ngepret bancet. Manya anu dikepret bancet nu bareuh leungeun. Apaan bancetna dina luhureun aspal. Atuh kitu mah deungeul aspal cepna sia teh. Ya, paingan atuh. Udang sia. Udang sia. Hah? Wah. Udang jahat. Udang. Obat. Ampun Gatot Kaca. Ampun. Taluk sia. Ampun. Keluarkeun kaula saja. Mios deui we kana-kana moal bisa sia. Hande goreng kayak kumaha diputuskeun ku hakim di negara. Sabab sampean geus asup ieu negara. Ampun. Modar jurig sia. Pot. Lan. Talian pot. Lan. Talian. Kalian leungeunna Naon cau talian? leungeun Eta leungeunna talian blegug sia deh. bisi kabul. Ah si eta merada gelo tah pa talian-talian acan. Katukangkeun leungeun sia. Wah kula. Talian lan. Simpang. Talian cepot teh. Simpagel. Mana talina itu tukang. Aing mah kudu aing wae sia ah. Usaha we atuh. Masa tali-tali najis ah. Jauh-jauh deui. Sok cing page. Pagel. Hiya. Ai sia kumaha Kan di talian. Aduh sia. Alah, pake sia teh. Tuntungan kabeukeut. Beungkeut jeung suku-suku aing sia eta mah. Ai maneh kumaha? Alah, Teuing sedang. apa nu komentar di talian agan teh Geus kumaha dewa. ah sia eta mah teu guna pisan hirupna teh. Tah talian teh leungeunna ieu tah. Lain saruku kabehanana blegug. Jauh atuh. Tuh, tingali tuh. Bat. Leungeun talikeun. Sok. Sok. Geus ieu geus sia tuh kuaing deui. Monya nalian kitu heuh minangka we lah, megancang. Heeh. Da asa pagel. Sa ngarti we siapa ge. Dawala. Abdi kulan. Kurang bari setorkeun we ka Paman Arjuna. Sae mangga. Nya kulan menawi we parantos muliti negara Dwarawati. Iya. Ayo bawa ieu. Si Lodrapati. Sae mangga.
bangsat jang Ya kan. lah sugan we bari jeung datang ka itu Juragan Subadra geus rada damang teka catur lamit di jalana ieu Raden Gatot Kaca kairing asraji ngadawala nyanak ieu Bapa maling Pati Rodrapati ka wewengkon Madukara kitu kayaanana kalarasan pisan atur Raden Arjuna oge kairing Semar Badranaya Ya, ya. parantos mulih kalayan hasil kembang cangkok Wijaya Kusuma dipicangkem ku ieu Raden Arjuna. Ya, ya. Memang Subadra tedamang wales digimbung ku ieu Dewi Sri Kandi. Istuning sahos-hoseun paribasana kitu kayaanana. Sri Kandi kaula nun saeta ieu kaula aduh Raka Dipati enggakeun Raka Dipati tingali hawatos ajeuk tepi ka kieu Kakang Semar sumuhun nun ieu parantos ngabantun ieu teh tobat teuing tobat Kasumadap kasumada Kaparung ka ujung jaya Sumangat tulang berjuang Wanita korban jiwa Sri Kandi kaula nun kula ngahatur ka semua pangabaktos ujug panjenengan ditarima kumaha Subadra anu mata kaula nu langkung abot panyawatna Nyai Subadra ieu akang Nyai bededeh nepi ka kieu nyebret panasna pangarsa cing sabar Nyai Bumi ongong maganya nyalametkeun sadayana semah kapihatur ka Juragan Istri nu ditarima ka parantos mulih kalayan salamet sadayana sumuhun ngabantun ieu kembang cangkok Wijaya Kusuma teh nun anu dipriyogikeun ku tuang Raka mangga atuh kaula nun Juragan Pangaulaan gratibankeun eta kembang cangkok ge Kang iris-iris diiris ono lagone ngelamun urang wis ngelamun ka ngaturaken pujalana puji dumateng ka Maha Suci mugi sarahayung wilujeng kula sedaya ya Mas Wowo anak lah wilujeng kuasa
saiki wong seni Sunda belajarani seni Jawa Kidal Citra Yuda saiki wis babarengan kombinasi karo jaipongan Mas Nayaga kombinasi karo jaipongan saking katabir sulingan maning sulingan seketi bagi songo kelingan maning wis rangket ditinggal ulung Sembarang tahun sakarat tanah padam domana ganti wulan ganti tahun yo mas oleh yo mas tresna yo mas agil waduh mendapat Pulau melu bagian kena sengasara Mas Ajis Mas Chandra burung darah burung merapati badan lara ke pati-pati badan lara ke pati-pati jroning akeh wadine aja sikajak koyo kula wadine ngarabine dilali-lali ora bisa kelali dilipur-lipur rasa bisa kelipur yo nok aja balong-balong lang kedagi kiwa ditulung rangkai stiker sayang wedi wis kena dihimpina stiker sayang wedi dan nira ingkang mapagbaya kena lara ingkang engakeun raka dipati engakeun mangga atuh nun tapi unggul Nyai Sri Kandi kaulah parantos wang sutik Kakang Batara Raka Batara Kresna
kalayan hasil ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar mudah-mudahan ku ieu syariatna ditungkulkeun kana pameun teu Subadra tiasa jangirat tangilan sabihara sabihari deui. Sumohon. Mangga kaula nu mangga engakeun hawatos ieu si Aceuk nepi ka kieu nyepret panasna. Nya sae. Ya dampak ongko. Nyai syariatna ieu Kembang waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar Damang Subadra pinas dikersah yang tumambara Dah, iya. lir malam tumeraping api saciduhing metu sakecap nyata Dah, perwatak pusaka Kembang Cangkok Wijaya Kusuma ngadak ieu Subadra anu teu damang walas yang ngirat tangis sabihara sabihari teu karaos naon-naon dah. lilir yang merbangun kayang ngimpen sare ngalir urang lilir yang merbangun kayang ngimpen sare ngalir urang yang ngalir Tobat Gusti Aceuk Nyai tekapi nu damel kaula nun raka dipati damang ibar kaula nun ngadak-ngadak leungitna mung leulesna aya keneh Dah, kantos. ih nuhun agan Jasa nyar-nyar pimelangeun agan Sumohon. Sri Kandi tobat bagja pisan raka dipati ningali Aceuk ayeuna parantos damang deui wayahna gerak lapan warugana ku Cihaneut Ya sepon. Nyai Subadra kaula nun kula wayahna ngagoler heula di kamar ulah ka mamana bisi karugrag deui sampean sae Sri Kandi wayahna baturan mangga kalona Aceuk ayo ka kamar urang kula mah teh napi relasional itu Aceuk Kakang Semar sim abdi nu bagjakan Subadra cager deui dina panyakitna Sumohon. Tapan anu dipalar teh atuh sakantenan we atuh panyawat parantos teu aya mada sim kuring teh parantos 3 minggon kulan Malang. Kaacan wangsul karorompo katumaritis manawit aya idin ti salira Sumohon. aya widi mudah-mudahan we tiasa sim kuring bade ngalongok pun bojo ieu teh aduh kumaha nu saena mangke we heula kaula teh paul Subadra teh karek cager bisi kaula butuh keneh ku tenaga Kakang Semar oh kitu nya mangga ngiringan we ngiringan Sumohon. Paman sada Gatot Kaca Pak jak si laing eta abdi Pak Bapak si dawala geuning ka desa da kaget Pak sembah kepihatur honjuk paman ditampi kasep geuning karek datang anu bawi kaula teh aya bancang pakeu di perjalanan ngatur ke sembah pangabaktos kaunyuk juragan anom nun ditampi ditampi loh enggak ke sembah kan ditarima cepot Pak sembah kabeh Pak kemana wae si laing pamilihan juragan Gatot Kaca
Oh. Menang ieu Pak, menang maling. Ya menang bang. Maling naon? Maling senal. Menang bangsat. Pak. Alah. Sembah ka pihatur kulan diterima. Pak, sembah ka pihatur Pak. Diterima jak deuk jak. Kumaha Bibi Subadra paman. Nu matak perwata kembang cangkok bisa damang deui. Oh gitu. Ya syukur we aya kitu mah. Alhamdulillah. Da ieu dan anak si abdi teh Pak. Karena si abdi ngalak babadotan sing seueur itu. Oh. Nya selong seueur. Jang naon selong? Yang naon. Jang coel sambel. Oh. Juga yang Itu kulan. Nguningakeun paman kaula bade laporan. Laporan naon? Kaula menang bangsat paman. Bangsat naon anu mawi. Urang interogasi we jadi. Pot, Kulan. wayana bawa ka depot. Kalian kalikeun leungeuna sia. Ulah ka mana wae maneh teh. Oh, joget. Bawa. Bantun ka dieu kan? Bawa-bawa di bawah. Saya udang si jahat. Si orai sia. Urang sia. Wah, naon ieu teh geuning bangsa orai siluman-silumin timbalan. Saha ngaran teh? Nguningakeun ngaran kaula teh. Lodrapati kaula. Di negara mana? Kaula di negara Giling Wesi Kalungguhan teh Patih. Wah, yo. Maksud jeung katangkuan bejana maneh bangsat anu bakal ngalunturkeun negara jeung bangsa. Dan sadaya-daya nampi kana hukuman kaula. Benar timbalan. Naon ngaku kesalahan. Anu wawi kaula teh. Kapapancenan tugasku raja kaula pikeun nyiwat kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar. Kagungan Batara Kresna Raja ti Nagara Dwarawati eta benang ku Gatot Kaca. Oh jadi maneh teh ngincer ieu pusaka. Lul. Geuning aya di salira, aya di kaula memang diinjem ku kaula. Ngahaja diinjem ku kaula. Wayahna Gatot Kaca timbalan. Lamun kitu carana ieu orai teh wajib dipaehan. Sabab dek maling pusaka lanceuk kaula. Sae timbalan. Tak geuning atuh sakan tenanon ayeuna mah naon ka bade ngalongok pun bi eta pun bojo. Da ayeuna mah si cepor si dawala aya di dieu sawi yo sim kuring. Bade wangsul perantos lami cepot abdi Pak. Wayana si lain naon? Ngaping dunungan deuleu dawala. Sae Pak Bapak udah ka mana? Dek ini teh lah jang ka kalembur deuleu sia. Sono. Wih heula Pak. Heuh. Wayahna meuri pang etakeun Pak. Pang marabankeun. Meuri mana sia teh? Eta meuri tetangga. Nah maka yang di paraban, apa di paok mengke peuting. Karena niat jahat teh meuni diumbar teuing sia teh mah. Kitu wayahna paehan Gatot Kaca sadaya daya bangga. Kitu rupina nu simpuring saja pamit teh hawatos teu makalan-makalan acan ka indung warudak teh. Tangtos Bilih kumaha onam bilih dedepeun simpuring teh. Nya tuda aya cepot dawala wayahna maneh pot dawala. Baturan kaula. Sae atuh Pak, ulah lami teuing Pak. Heueuh ja. Wayahna ulah dijawanting di dunganya. Sae Pak mangga-mangga. Pemios nun, mangga. Cepot dawala. Ringlah. Wayahna urang bari
ka jero ningali subara besi karura gula jauh ting ti kaulah sae mangga. Ayo lah. Kurang sia. Ubah. Udah. Jaga kesadaya-daya nun. Bangsa ieu ku aing bakal dipayahan deus ya. Mangga. Sumohon. Agan Gua ka mana wa? bade wangsul lah ka lembur agan. Da itu pun anak pantau sumping kulan. Nya teh kitu mah hati-hati wa. Sae mangga. Melong gua. Hei, Gila. tapi kagila gitu deket. Wah. Hei geus beunang maling teh watir. Watir. Ai teh beunang pika geuleun. Nyage orai. Ada uang. Bisi Mangsa ieu ku aing bakal dipayahan. Tegerakeun katigaan awak panes ya. Iya. Tegang pati lali dunya sawarga gunawi ayu papatan pada perlaya. Saang bulan 14 tegeneuk jeung maleuk-meuk balumbang timur jalan gede sasapuan mangga teh teuing. Sakadieu sia. Penas dikeresah yang tumambara. Iya. Barang bade dituga jangga ku Raden Gatotkaca. Lotrapati emut daten Purwadaksina. Purwawiwitan Daksina wakasan. Emut kana tutungkusan elmuna nyetak kakungan aci halimunan. Wah. Atuh dipapat di patempatan. Ngadak-ngadak Gatotkaca mata simeteun ku leungitna ieu wujud sang naga adana Pilodrapati. Watak aci halimunan teka tingali ku mata lahir ya Raden Gatotkaca itu kayaanana. Aya naon Raden? Manusia kamana? Ya. Leungit ti Cilaka leungit. Iya. Ijabah pangeranna tak kieu ku geumpeur poho kana ilmu deh. Aya we. Saking ku geumpeur ieu teh. Tak kieu aya daek ngulik ti bubudak teh. Aya Kakara kapake ayeuna. aya koleheun mah. Kumaha carana aing maling? Geuning teu kudu jauh-jauh ka nagara Dwarawati. Aya pek horeng simana horeng aya leungeun si Arjuna. Kalapa bijil ti sungap singarana. Das kuat. Allah. Ya, anu ngaran bieu jelema hideung anu ngaran Semar ku aing dipake alat. Fitnah kuat. Kebeneran balik tadi. Das. Mangsa ayeuna ku aing dipake warugana dikti aku Semar deuk diinjem ku aing Dah sae. nyeta kembang cangkok. Lajeng ieu sang naga Hingge. ngagibegeun dirina jang ngelek jadi beungeut carang waruga Semar Badranaya. Naon ayua. Kieu nya ngomongna jajak. Percis. Lamun kieu mah sabuni nyumput aing sia. Television sasieun. Deuk sandiwara aing deuk mawa eta
kembang cangkok Oh, bawa ke asup ke negara tiwas paman tiwas naon kasep lu agan aya naon agan dah aya naon langsung mulih deui geuning alah aya naon kan Cilaka dawala baba kunaon nyeri beuteung agan kemana kada poe sia kunaon baru jadi bapa malih Silodrapati teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana teka panggih ku kaula mancat ke geuna wiyati teka panggih pujeng hingga manggih katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan paman aduh nah sia betalo beteuing hirup teh nyanggakeun sadaya-daya walah baba agan agan saha teh teh bapak ka dieu deui sahabat aya anak Pak kunaon Pak kacugak aya kejadian pangapunten nun aya anak kunaon kakak Sumat aduh aya anak nun juragan kapunten kaula tis luhur sausap rambut dihandap saibas tanpa badeh kumawantun kasalira teh nu manawi sareng manawa deka abotan kaula badeh gegelis panon kasalira mudah-mudahan biasa dijabah ku salira pangarsayana kunaon Pak kunaon Bapak teh cilaka delejang kunaon meri paeh lain sia lain inu sia kunaon mak kunaon Pak baba hamil alah sia buat di KB anu mawi simpuring teh nun sada acan kaula bade lebat ka kampung Tumaritis teh aya anu ngagentraan teh simpuring ka di jalan tatangga nguningakeun cenah pun bojo teh nuju teu damang walas ayeuna teh nepi kareng hapranyung Allah repot nun kunaon Pak kunaon Pak baba tampak kakak boleh ditenggel ku bapak meureun yang cilaka leja kunaon atuh manawi nun da geuning buktos nama tuang garwa oge juragan Sumatera tiasa damang ku syariatna eta kembang manawi kaula tiasa namut Allah sakedap we eta kembang teh namun sakedap upami teh mah parantos rengse bade diwangsulkeun deui nu sumohon naon ai bapak wawanyanan teuing sia cicing sia bar kampung geus tareh maot leus sia paliasi mah Pak amit-amit kitu aduh kakang semali karena teh si bibi tedamang wa siwa istri sumuhun agan aduh Kang kumaha kaula oge sanes kaula teh teu hoyong namutkeun nanging jalaran ieu pancen tiraka batara saha-saha ulah wani-wani nginjem deui kembang cangkok wah eta ulah wani nginjemkeun pujeng hingga disewa diinjemkeun ge ulah
agak di Singawatos nun Singawatos Pak paling oge meureun bab mama keur panas siris barang nagara teh cicing sia meni galak sia teh tuh tara-tara kalau teh Tidak makan. nah nyerangna beda teuing Tak salah. meni gede amak teuing nyaah anak menyaah bisi kumaha mun leungit tanggung jawab aing geus ya hah karena sana mah sia ke di mana boga pamajikan lah nunggu geus oge para sia wae geuning batur mah aing mah moal aduh kumaha nya kaula teh Singawatos nun Singawatos ayana sakali we mun bade deui namun si kuring teh ayeuna wungkul Awatos kan. aduh nyai saya nama pasikeun we da sakedap urang ngaping we ku kaula sawios salira mah seueur kene anu mariogikeun nun ulah sawios si kuring we nyalira Laras. Bisa. baturan we ku abdi ulah jang jadi we siring mah hayangnya ulah sia ai nepi ka teu bisa dicek sakali jaga dudungan heula menegak galak teuing ieu si gendut turunan di sia meni galak-galak teuing heeh nepi ka kitu turunan di mamah teronton meureun heeh tapi benernya sakali jeung sakedeuk mangga nun sing percanten ka simpuri nya tuh sae ieu angge ka kade hati-hati di jalan sae mangga ieu teh keur aya dina ancaman musuh mun mangga nun ditampi mangga atuh moal lami simpuri cepot dawala abdi ulan baturan bapa maneh sawios salira wae jalira ngiring abdi ulah sia ngajadog di dieu abdi atuh Pak ulah jang kalau jang hiji jang Awatos kan. ulah pipileun jang ulah pipileun sia make jeung ngadegungkeun ka aing tara-tara heeh geuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing heeh Jauh. bere duit tara deui ngadegungkeun mineng sapraptane pun ieu Sri Kandi sumping kaya patempatan Rakadipati saya tak tahu atau Rakadipati cilaka naon Sri Kandi aduh cilaka teuing barang bare diusapan dibakar ku kaula tena atuh karugrag deui langsung panas ngeleper salirana kacek Subadra aduh anu bener teh laras kaula nun cilaka Gatot Kaca ulah nun wayahna susul Kakang Semar susul wayahna ieu cilaka kajadian saya mangga bibi aing geus kieu teu buku rasaan leus ya Oh, kejadian. aing di make jeung dibawa lah aing Kejadian. jadi aing ketempuan buntut maung geus ya Ya pasti atuh. gunungan make jeung dibikeun cilaka ayu urang tulungan Juragan Subadra kumaha geus ya Wah, Semar. Wah, Ustabi. Waduh, eta lumpang aki-aki cikene keluar di karaton. Meni sakilan. Silaka ieu. Wah. Semar anu
asli masa kedap dige bade lebet ka kampung tumaritis desa Kenagrowo ya Kulan. terus nepi dewek jang lah hayang buru-buru panggil jeung indung silaing leja Tangto sua. sono ujang Tangto. keur masa bulan puasa kamari dewek teh teu ngawajiban ayeuna mah anak-anak si Cepo si Dawala kerari ini nama kari parduaan hitung-hitung bulan madu we deui jangan Banyak ngaganggu. wah Sadar saya wah saha ieu kaula wa juragan Anom Sumpah. lempang aki-aki nepi ka biasa ada lempang simpen kena ojek nun Gancang. gancangnya ge bayuh-yuh ieu aya naon nun buayana wa pulan eta kembang cangkok ditabutlah sekedap kembang naon kembang cangkok itu bibi Subadra karugrag deui teu damang deui atuna kantun ulaskeun kembang naon nyapan diua diwasaha nyapan uat tadi diui deui ka itu damut kembang wawantunanan make jeung namut kembang saur saha lain saur saha teu nginyeum ceuli teu nginyeum panon ka teu kasate ieu teh ua nu namutna teu mungkin aga teu bujeng hingga kangimpi teu can pernah ua gaduh emotan kana namut kembang Sumpah naik pesaknya wa. ieu teh ulah eureui wa henteu eureui manaknya ua eureui sing dibentar gludug ua mah sing genut seumur-umur lamun nya mah ua namut kembang aduh wa ulah eureui wa ieu teh genting wa sing sumpah agan teu namut ua mah lamun kitu carana wayana wa dik disetorkeun ka upaman Arjuna mangga sok ka rumasa upami kitu wayana wa deuk dipangku ku kaula wa deuk dicanak jan awang-awang sae mangga Kadepati ngakeun teh kiat ningalna kadepati keula nyai cing sabar ka mana si Gatot Kaca nepi ka lila teuing da eta bapa sia atuh make jeung aduh kulan dicarek ku abdi ge pan uning aku salira ku abdi dicarekna kumaha alah silaka tanggung jawab salamun pamajikan kaula kumaha kumaha dawala susul wae dawala susul kumaha bisi papaling pangke sakitu loba jalan ka tumaritis teh paman tak geuning agan ieu wa Semar dibantu paman tak geuning pun bapak agan atuh nepi ka Dulur nyagakeun paman wa Semar kakak teu ngangkeun namut kembang tengah kukumaha ieu teh naon nun sim kuring teh pak eta kembang wayahna bikeun heula kembang naon kembang gadung kembang cangkok Wijaya Kusuma
tagablah kemang kitu aing menleung. Astagfirullah tong heureuy Bapak ieu teh keur genting. Gua banyak. Sakitu nungan keur baketut kasum deh. Oh. Pak ulah heureuy Pak abdi saksina Pak. Ieu teh naon nun sim kuring mah teu terang. Eta kaula nginyeum kemang sakedeung we ieu mah. Cager subad damal dibikeun naon dibikeun deui. Sumun anu dibikeun teh naon atuh gan? Ai nepi ka. Buah. Lain heureuy aing teh. Aya anak naon atuh gan? Wikeun atuh. Naon teh? Neungeuh ka aing. Wikeun Semar. Tong ngalonyeng keur kieu mah. Lah heuleuh. Teuing aki-aki teh hayang digebuk ieu mah. Sakitu dunungan keur baeud teh. Teu nyaho dunungan keur beak duit. Ketika bikin Semar nginjem heula eta kembang. Aya anak naon nu keur dipasikeun nun? Naon aya anak? Ai. Aya anak. Ya, naon atuh dosa dewek, lain dosa-dosa, emang dosa Bapak mah. Yang disiksa Duruk sakelekna ku aing. Cuman pisan. Yang naon atuh ieu teh? Dek dibikeun moal sia. Aya anak naon nu kedah dipasrahkeun nu. Sia. Aya anak nuhun agar nepi ka mulang tarima ku ciduh ka simkuring teh. Aya anak. Ukun ti zaman leutik diakot-akot di zaman bolon mulang tarima kunyiduhan kana beungeut simkuring nuhun agan. Kalakah kitu kalakah nuhun teh sieun nuhun sia teh. Kurang aja. Ka mana tah? Anjir sia. Agan Bawa kurang ajar abung turunan iblis ya. Nepi ka kitu. Agan ulah dicacanak abdi mah agan. Eueuh bapana anakna dipayahan ku aing. Loh, cilaka da walare. Alah, cilaka sia. Sia. kabul. Ngandung arti bener sia bangsatna. Gatot kaca kaulan. Buayana susul uman teh si cepos da wala payan. Langkung saya majigana urang talungtik dicicing sia. Tong mah patahan ka aing. Timbalan saya barang. Sakedet netra ieu Semar Badrana yang ngalih jirimna nyaeta ka kampung Tumaritis desa Kenal Kaorowo ditungkulan ku ingkang garwa Dewi Setyaragen kitu kaayaanana sada suanten Kakang Semar aya anak mah aduh aya anak kunaon Kakang Semar nepi ka perigi Bapak Teman dipitnah kurunungan pajarkeun Bapak teh cenah maling atanapi namut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya mawarayana nyaeta pikeun nyageurkeun mak da sabenerna mah geuning teu damang pajarkeun teh mah teu damang
pajar gente Bapak namun kemang cangkok nepi ka di Ciduhan pameunteu Bapak teh mah kasani dayai kasusah tadaek bisa nepi ka nyeri luar biasa Bapak teh mah Tangtos. kakaraeun Bapak teh nepi ka nanangan lara tunggara sawadaya kieu talung keneh nyingarepan repuan prajurit tibatan nyeri nuan kaperi hate saya model kieu Tangtos. Diludah. bari jeung ku barudak Bapak teh teu dipercaya pajargeun teh Bapak maling Bapak nginjem kembang cangkok terus antukna dipitnah Bapak teh kururungan mah aya anak kumaha Bapak teh asa beureum beungeut Tangtos. anu mawi Kakang Semar kurang kumaha kaula ti kapungkur parantos masihan warta kasalira sakitu aya panggupae ti Kangjeng Rama Prabu Jinawea di nagara Sakarumambe malih parantos di pasihan kalungguhan upami teh salira karasa di nagara da sidik anak Bapak kaula teh raja di nagara Dah. tapi geningan salira teh heuras beuheung hayang dina cicing dina pasir kemiskinan aya dina sagarana kasangsaraan Aya di Curug Baturnya. aya dina curug batur tapi kaula mah bade ngiringan sanajan kana liang cocopet ge paribasana da sidik salira teh pangeran kaula di dunya Ieu. hari salaki teh pangeran ti eta awewe Payus nyaeta pikeun dituturkeun ku kaula lamun teh salira kana jalan kahadean bari jeung harta banda teu boga terjadi masalah da harta banda di dunya mah populasan Laraswa. tapi tetap gening buktina sanajan bari jeung populasan harta banda teh da sidik urang teh hirup di dunya manusia mah tetap dipandang teh tina harta tahtana kukituna upami teh akarsa salira mah urang tinggalkeun ieu pakampungan teh Laraswa. urang ngajak barudak nyaeta ka nagara Sakarumambe sagawe-gawe atuh jadi badega upami kersa mah salira ge tiasa janten raja ti nagara upami kersa eta oge Sumo. tibatan dihina samodel kitu narima panyiksa tinu jadi dunungan bari jeung tetua teu dosa teu puguh dosana Dah. ayo Kakang Semar urang lumampah ka Sakarumambe urang pentak hartana Bapak kaula ai Dah. lain kadua kadewek ngupahan der kalakah mapana suasana sia mapana suasana kumaha eta sia Kakak ngajak adu gelis wa. paingan loba pamenta sia kaing hah apan kurang kumaha dewek harita nyarita cek aing heuk nuturkeun dewek tapi syaratna daek sia ngilu sangsara jeung aing Daek kilu bang. apa eta nyebutkeun sanggup nepi ka dewek nanya 3 kali pikeun kepastian si laing hate si laing ame teu unggul kalinduan tegedak kaanginan eta hate teh sing horeng hatena teh dunya we hunggul Laraswa. sanes dunya ieu makanya sia kanya matak nyilakakeun ku nyuk sia hah mau bisa ngabobodoh ka aing mah moal populasan dunya mah populasan Wah. Sakit. jeung deui aing teh salaki teh pamimpin eta awewe jeung pantrang lamun lalaki
ayeuna di paraban ku pamajikan atau di paraban ku dahu ku mitoha lah hartina teh nyalinung ka gelung Dayus. sifatna teh dayus teh dayus teh bujeng hingga nincak sawarga ngambe seungitna ge moal apan ku aing teh dibere resiko sanajan 10.000 oge ya sama sapoe bari jeung geus di Jakarta kanu hakna eta teh bakal jadi sumsum jakal jadi balung jadi bagah pangawasa jadi halal keur si lain dan tina kesang la atlet dewek tibatan dewek ayeuna jadi raja tina ladang korupsi saya pupulasan harta teh hah ya satari namanya sia balik Ji. Balik aing kira-kira na terido mah dituturkeun aing balik hayo Kakang Semar kaula mada masihan bong bolongan nyelakakeun sia paingan gogoda panggeulna teh lintek di anak jeung pamajikan sia gogoda aing teh kaos wah hah dek ngalunturkeun wibawa aing dek ngalunturkeun keimanan jeung ketakwaan aing ka pangeran tibatan luntur aing sok papirak jeung aing menta talak sabaraha sok dewe dianterkeun ka bapa si lain ini sia teu sudi nenyok ku sabelah mata ge Kakang Semar hapunten ayo ini sia Kakang Semar atuh make jeung luna lene ka aing teu hayang keur teu nafsu aingna bawaan baju teh sia eta teh nyaan Kakang Semar nyaan aing mah teu bohong sia sok tibatan boga ati mungkir gitu mah beungeut cing hareup ati mungkir gitu sia hayo ini tuturkeun dunya jig nepi ka seubeuh leg-leg sia lamun sia dudunya wae tah pangeran sia teh dunya jig tuturkeun jig hayo ini Kang Semar ampun ampun sia bebengok sia puluhan tahun nuturkeun aing sugan nerap dan teu sia nyingkah sia eta teh laras nyingkah atuh hap kitu mah carana mangga teh teuing Kakang Semar kaula mah tadina masihan bong bolongan geuning ditampina kitu mangga Kakang Semar kurang ajar atuh da nepi ka teu bisa ngupahan ka aing hayang aing teh kumaha sing sabar kalah kaki kitu mah panas pajarkeun aing jelema sangsara populasan eta mah gambar keneh bohong aduh mangkaning jauh ka sakarumah mah teh le naon wah buat tuluy kitu ieu heuh kayang mah mangkaning eueuh angkot ka dieu mah le sia daya atuh leumpang we deuleumereun ya wah aing tarik teuing nyarita le sia kalangkungan wah teh sampurasun kasepuhan sahaya saha datan nirata ngademan datan nirata ngademan Ewu pakulingan rana Ewu pakulingan rana Ayan datang Sampurasunun rampes kasepuan Kasep kieu jang jalma teh wah saha teh anu ti mana maksud bade naon ka dieu nguningakeun ngaran kaula teh Bang Priya Kusuma wah Bang Priya Kusuma oh teureum pasantren ya rupina wah
dupi anu nami Semar teh sumun simpuring oh saya atuh kitu mah maksud sareng tujuan anak naon dibujeng enggalna we nya mangga kaula teh keur ngalalana ieu teh ngan samet di jalan aya awewe ceurik ngabangingi Allah jabasi sideun eta awewe teh ditilik jiga urang kampung ditilik pisan kaula asa geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina Allah heuh buah indung si laing leuja Epi nawa cacak teu diwedak geulisna teh komo lamun diwedak rata-rata aya nama awewe diwedak teh kakak beuki monyong siga cak-cak make heuh nu matak indung si laing teh diwedak ke hoream aing mah makalipun kaula teh lalaki atuh katari kataji kapati-pati kapentang asmaragama ku eta awewe nya ditalek we raga katideungna ku kaulana nyai karasa upami dipileuheungkeun ku kaula cekeng kaula teh dupi namina nami eta istri teh Setia Ragen lah babo aku aya anak alah syah cilaka ya budak ngora bogoheun lejang eleh pamor aing ieu kan tenang lajang kumaha nun tiasa cenah kaula teh dipileuheungkeun ku kaula ceuk eta awewe teh bisa jadi pamajikan kaula tapi kaula teh masih dipicang-cang kudu jadi salaki ngan da kaula teh diusir ku salaki teh leres teh sumuhun tadi nama heureuy nya banyo oda teh nyarios heureuy teu nama da aya kitu kumaha tah ieu mah sangkan caina herang laukna beunang supados kasalira raos nyirakna ka kaula raos kangge nikahna sumohon biasa upami eta dienggalkeun heula surat talak ka tuang garwa walah eta teu hayang ngajawab aing mah jangan kantos wa mangkaning setrikaan loba keneh kumaha dagoan we jadi jangah joleos we lebar meureun kantos datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewu manggulingan rana pagulingan rana pagulingan rana naon ieu awewe leuwih ti Setia Ragen walah eta mah Nyai kaula nun kula satria saha kakasih teh ngaran kaula Dewi Priasmara alah saya Priasmara laras kaula nun sae lamun jeung Pria Kusuma ieu Dupi salira ngaran akang Pria Kusuma Nyai Dupi salira teh di mana maka jeung di mana pan ieu teh rompok kaula ieu teh bumi salira kaula nun parantos kagungan caroge tah can salira teh anu mawi kaula teh nuju milarian pipa pisalakieun kaula oh kitu laras nu kumaha tipeuna ya ai kaula mah teh seueur tipe asa nu penting mah jujur jujur
jeung kaula teh aya kahayangnya eta pati-pati kaula hayang kawin ge hayang ka jelema anu miboga kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Mawar. Aduh ampun teuing Kakang Semar kunaon geuning awas salira teh panon batin salira. Nah, ai salira nyai nepi ka kitu keun bae rumasa akang meureun kaleuwihan. Wah. Tapi pantes nyai oge yakin eta teh tina ngabelaan akang tapi sawios widian kaula Kang. Widian naon? Widian kaula hayang males kana kaperi ati salira. Dek diwarah ku kaula si Arjuna ngaran-ngaran salaki digogoreng ulah Widian punten ulah Arjuna hutang pati dat bayar pati hutang wirang dat bayar wirang ulah wajah meureun kanu jadi salaki nyai Sumohon kurang sapraptanepun asra jingga dawala parantos nyaketan ka patempatan Ibu Mina. Naon buru-buru nyumput sia ampi-ampikeun meri le beo jeung sajabana bakal diontrok ka di loba badega le sia buru tuh siapa ayo tuh sok ampikeun. Aya naon? Dari mah aing kitu nya aya wewe euy. Kang. Nomor ieu nomor 31,6. Plat C. Ieu aing mah. Tuh. Sireumna gerenyek kieu tuh. Ngajang ukur sireum aing. Ieu nah aya wewe nya. Wah, dikontakkeun. Aduh. Anjir awewe dulu sia. Sampurasun rampes. Anjir. Gusti nepi ka geulis kieu deuleu. Nuju naon neng dieu? Nah, make jeung nuju naon da sidikit teh imah kaula. Har. Nah, da ieu mah bumi pun Bapak Semar. Anu mawi Bapak Semar teh ngajual ka kaula. Eta si gendut nepi ka kitu. Ongkoh manehna ngomong jang bagikeunun wariskeunun. Nepi ka kieu. Di Ca Kuning, di Peser Kuning nya. Nah, neng atuh meuni. Matak naon neng teh heuk talungtik. Nah, eta bapak teh boga anak bisi teh bagikeunun atawa henteu. Aya Kudu eta tanda tangan ti hak waris teh bisa jadi mamalah kaituna. Tapi neng tes gaungan caro ge tacan. Tah kitu mah cenah naon atuh. Da bisa ka pemilik deui ku aing berarti kitu mah. bener. Gusti ieu tomolong teuing sia. Naon kitu? Lanjut sia ieu teh. Halah nepi ka geulis kieu bogoh kuring. Tipe teh sia model kieu kuring teh. Surah kitu euy. Nu aing teh si eteh ieu teh. Ulah kitu. Sia teu. Kayak sia mah dibere videona ku aing. Tupi salira teh kuring cepot, ieu adi dewek adi abdi dawala. Putrana Bapak Semar, leres neng. Tapi neng tacan kawan caroge pan, tacan kaula nu. Kumaha tipe-tipe neng kabogo? Ya, ai kaula mah bade kasahagekeun bae asa kaula mah kasalaki anu geus boga kembang cangkok Wijaya Kusuma, kembang cangkok Wijaya Mawar. Aduh, meni remen aing ngadenge kembang cangkok tah. Mun pangi diduru ku aing da. Payu teh. Payu-payu ting kembang cangkok tah. Tapi lah. Urang mah ganti we ku kembang rosnya urang mah. Kembang ros keser bojong.
Sampurasun. obat saha eta anjir da wala naon naga teh sia aya naga ka naon dieu. bau naga lainna bau naga goblok tinggal itu halah gening ka dieu heueuh sia neng kaulah nun tiasa abi bade ngiring nyumput maksudna bade nyumput we ulah beja-bejakeun abdi aja dieu nya ngan kade ulah puak paok ge ulah kitu da cepat puak-puak akang mah neng ai kolor disimpen di mana geus kemana karepe ngomong teh bisa dipangnyucikeun cangcutna mana we karep setan Bu, aya awewe guling sih. Laras gua. Sampurasun Nyai. rampes Hebat kurang dia Nyi. laras kaula nur Saja dengan ngaran kaula Dewi Priasmara Dupi Salira ngaran akang tep Lodrapati nih. Wah, iya. Waduh, tina tadina hayang nginum aing nepi ka teu hayang deui nempoy kagelisanan. Nepi ka hebat kieu ieu. ai kitu kumaha maksudna Nyai, kakang teh hanaang itengan asa helok ningali kagelisan Nyai. ai kitu kumaha Cik. Parantos kawan caroget dasar. Cobi. ya kaula mah masih lelengohan wae Oh gitu. Kanu kumaha tipe teh? tipe masada Tipe lalaki. Na jangkung gede. Na pendek. Na buntet. Kumaha? ai kaula mah bade itu bade ieu ge kaula mah kenai asa kaula mah hayang dimas kawinan ku Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Wih, Eta kurang. mobok mangi cuk, mobok mangi jalan. Aya cukang komo mentas mobok mangi gorowo ngai. Sombong. Lamun kedua cara mah sagede-gede ge tenaga awewe. Beragi dimas kawinan Kemang Cangkok engke mah geus aya geus kabibana. Mah kusaha deui waing we meureun. Sumur. Kumaha lamun kira-kirana akang boga ta Kemang Cangkok? ya panginten eta mah jodoh kaula teh salira Bener. leres cobi kaula ninggal barangna Tah, tinggal eta. obat leres Tah ieu barang. Jadi kira-kira ya atuh lamun kitu carana mah mangga teh teuing ieu teh berarti kaula teh hak salira leres. kumaha ngan kaula dibantu ieu Bagja. Lamun kitu carana mah Nyai, akang sah boleh jadi saraki Nyai. Lajeng asra jingga loncat di tempat panyuputanana. Ngakaclang langsung nyiksa ieu buta. Ya iya. Juriksa. Oi. Ya. Juriksa. Neng, ulah nun awas bisi mati lah Neng. Jeung akang Neng. Sekarang Kemang Cangkok udah kepunya. Sekarang Neng badi milik akang. Oke? ya kena naon ngan kade cing getol mandi ulah nepi ka bau kelek kitu nah gampang eta mah Sangka dirinya nyumput sare. memang aing mah penas dikerasa yang tumambara Dah, ya iya. Barang bade ngarontok ya asra jingga katingali pisan ku Gatot Kaca anu keur aya di Kenawiati. Dah. nyamar iya Lodrapati lir satabana Sata. satahayam Bana. mana wulun lir hayam sinebating wulun paningga Oh,
Pancabraja dipun amat kabar. Bos, Gan. benang ieu Bapak Malingna, Bos. Yo. Kumaha? Gan. Kembang cangkok terus kapibana aku abdi Gan. Ai kitu kumaha? Aya dipun bojo. Pembajikan nu mana ieu teh? Pemajikan nu anyar. Anu geulis. Yo guys. Neng, kaula nun. Kadigra Neng. Naon? Kadigra. Enggak ke Neng. Akang bade pamer kadunungan. Setan. Naon ya? Kabogo aing goblok sia. Salah. Si Neng nepi ka kieu. Neng kerasa kanu panjang irungna, kerasa anu pegeh irungna Neng. Ya, ai kaula mah bade kasahagekeun ae. Eta ku bager awewe teh. Heeh. Gua pangeretan awewena. Kumaha kan? Hebat maneh kabogo maneh ieu teh. Bogo abdi kula teh nya Neng nya. Henteu. Ieu mah teu balik pisan. Nya gitu. Ke dibere Surawung. Lain kaos barang langka we Surawung dibere teh. Lamun kitu carana Bapak maneh ka mana? Anu mawi kula daya wae ieu teh. Bos, Ulan. urang susu we ka Madukara. Urang laporan. Yen anu maling teh geuning ieu kacangkala kalian bugangna urang bawa. Dawala, Abdi kulan bawa ieu bugang. siap mangga. Urang laporan ti Kakang Cing Rama Paman Arjuna. Sae kulan bade ngelereskeun we ieu. Fitnahna pun Bapak. Iya, hadirin hadirin. Sae mangga. Hadirin. Kemon sayang ah. Naon teh? Orang kitu we dulu. Urang di saung. Maksudna hareudang itu mah. Jalan ka itu mah hareudang. Mending ka dieu nu tiis jeung Akang yu. Alim. Yes, moga jeung alim, ame haneut. Alim. Ayo ah. Kadap ah. Bawakan. Resep kana baso? Henteu. Enggak, cilaka atuh. Resepna kana naon? Nya, resepna makanan Dunkin Donat. Oh, Maha Neng. lewat Resep kana pizza. Kadaran Yahudi teh mah. Mahal unggul. Sedik atuh Yahudi teh ge. Daging domba nu 5 kilo. Yahudi teh ge mahal. Raden Gatot Kaca kairing asta jingga dawala nganyetorkeun bugangna ieu sang naga. Kacarios nyeta di Madukara Arjuna kasumpingan Batrakrasna. Deka kantun Bambang Priyakusuma anu ngumbar-ngumbar kemadigan Prapta Kajajia. Arjuna. Saha? Ulah kaget ya kaula. Kaula nun kula sakali deui Akang teu percaya Kakang Semar anu malingna. Nyet laras kaula nu sing horeng simana horeng tina gambar lopian teh eta buta anu malingna anu mah tak tah ieu ulah getas harupateun teh tungtungna jadi kieu ulah janji ngahakiman da sabab ngajieun tersangka teh hiji bukti 2 pengakuan 3 saksi eta kada dikumpitan Arjuna ulah kaget ulah kaget Arjuna
saha sampean ngaran kaula Bang Pria Kusuma bener sampean Arjuna imbalan itu ngaran kaula Kresna hari niat kaula datang ka dieu kaula daya lain lintang teh kaula teh ka Irut bogoh ka tuang garwa Sri Kandi Subadra buah gelo jelema teh tah nuhun dibikeun lamun teu wayahna deuk dipaksa ku kaula kurang ajar sampean nepi ka teu boga hate kitu menta pamajikan di hareupeun salakina ameh ka saksi tibatan kaula ngomongkeun di tukang bener kitu carana bener sok lamun kitu carana mah geura semplak geura tak kenca pagatuh pegatkeun buk salambar ambakan sadami keluar nyawa tenaga bener iya di luar sia sok lakukan bae Raka Batara Yai urang mana nepi ka kitu kalakuanan duka tuh akang ge nembe nguping aya jalma samodeleh kitu tangan kumaha tindakan sok teu makan ayi kumaha hak salira ngan ieu bakal eleh rai teh cantang ku can dibuktikeun sok pecahan Aja Melayu jangan lari sembah pangabaktos bapak wah sembah pangabaktos nuhun kasep itu saha satria oko begalan pati sareng paman Arjuna keun antep-antep masalah Arjuna ulah pipilueun timbalan pokona dek dituntaskeun ku wayana mangker saudara oh kitu mangker sae malah lale tanang udang Paringrang berjuang dulur di medan perang tegerakeun ketegaan awak maneh Arjuna sok pecahan ya usis wah ayo sia hak wah maju sia ya harasa ngan fisik mah kaula rumah saya leh tapi ye omongan leles ya leles man Arjuna sok buktikeun mun aya tenaga keneh mah ya bulan madu teh nipikeun nikmat kieu aing ye ya Kang potret manehna da asup ya bener teh bae da geus subuh kagok neng bogoh kakaknya dipaksa-paksakeun we Kang geus ulah kitu aduh cepot sugan teh sagan kunaon kan leuleus kaula tuang heula tuh saha eta nepi ka kasyap geus ulah gaib teh bari tempo saha teh cepot pun bojo ulan aduh nepi ka geulis neng cilaka jadi mana coba playboy aja bulu gede yai Raka Batara kumaha karasana yai leuleus lir kapuh kaibunan kapas kaujanan oh kitu nya saena ulah kurai keun ku akang damang saira aduh nah saha tu eta lalaki teh eta timbalan pamajikan Sumarna teh Setia Ragen
bener nanaonan atuh make jeung nanaonan eta mah nyerikeun hate wajar eta mah kana jadi salaki dikakaya dihina sok pecakan lamun salira pamajikan aya nu ngahina kumaha sampean cicing atau kumaha nya pugu dipanglawankeun tai ge sarua ulah ditempot dina pangkatna tapi tempok manusiana da sarua eta mah jelema boga rasa budi pamilih rasa jeung perasaan timbalan mangga nyangakeun sok wayahna setiragen da ieu parantos tuntas sampean ngawara Arjuna kiwari maksana baik deui punten iya Acek setiragen dunungan hapunten kaula ceuk aduh sami-sami kaula nun hapunten kaula lale lale la 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 aduh nyai dengarkanlah cintaku tulus laras naon eta laras geuneun neng hebat neng akang teh asa ngimpi ieu teh bogoh ka nyai teh ya kaula nun kaula ge asa ngimpi boga salaki kanu pegek kan bae anu penting malah laksana we aing lah laksana we Kang nyaan bogoh ka Akang nyaan lamunnya mah nyaan bogoh ka Akang karasa dicium ku Akang atuh sanes muring is kewe muring mangke ayeuna mah minangkana mah latihan we lah ulah ieu mah sakedeung ya tuh gitu cara nama nganyunkeun tutup mata ulah ningali kumaha itu mah itu tutup mata heula siapa tuh asa anta pinas dikersah yang tumambarat Dewi Priasmara mulih ka jati pulang ka asal dia Semar Badranaya sok cium nun cium atuh Cawes buka ayeuna mangga nyacium uluh nun jadi balon ulang tahun pengen eueuh rasaan genut sia kana karep wae aing pengen tiis hana sareng calana aing leutik Kakang Semar kulan apunten kaula Kang sami-sami nun urang saling lubarkeun hapunten we nya ya kulan alhamdulillah salamet sadayana Juragan Subadra sedamang ni sabihara sabihari deui sumohon cu kulan ieu lalakon Dewi Priasmara urang cekapkeun we dugi ka dieu nya sae bogonjakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan pikeun ngarakatna kasatuan jeung persatuan di negara sumohon permios sanes sono pamitan sanes bosanan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang pungkas ku kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang Sirgotaka cag mangga kanca mitra kaum bangun mulia geus jadi katang tuan urang saraya kapungkas mangsa kapegat lampah lingkang jeung pangharpan geus taman demi tujuan sadaya kersani ilahi kagurnita mangsana ajina
balebat temong di wetan Surya ibaring buana hayam meraing kongkorongo ayamang sana datang ayamang sana mulang mulang jeung datang parantos di catatan pikeun urang saraya isim kuring saparakanca parantawisan rombongan Gili Harjati putra parantos ngarengsekeun gawe ngareah-reah ulah wargi bapayan tokali lilis tutus langkung ke panghalang bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.